lamun orang boga dosa ka inung bapa nya nu baroga inung bapa oma senangkeun boga inung bapa teh bahagia ke kajian orang teu meuli baju lebaran kajian orang teu nyieun kue kajian orang teu meuli sarung tapi kolot orang senang sabaraha tahun sakurang mikiran diri orang sorang bebeja ka pamajikan neng kitu tahun ieu orang diajar nyenangkeun kolot barudak riungkeun omongkeun lebaran ayeuna mah keun urang diajar nyenangkeun kolot kumaha cek Nabi birru abaakum tabirrukum abanaukum di mana anjeun bakti ka inung bapa maka anak-anak anjeun pasti bakti ka anjeun kitu cek Kanjeng Nabi.